lumayan, alhamdulillah elek makan mah. Aya geuning tah. Pilihan weh, lumayan. Nyeblok tada kabagian wae bongan aku batur. Yang ngeprik weh. Menang-menang 5 kintal atuh ada ngeprik oge lumayan pan. Pilihan lah. Iya tuh Canak sadayana Bu. Oh. Alhamdulillah. Alah. Nang 2 ton atuh. Ada ngeprik. Kalau lobaan kene nu ngeprik jeung nu boga sawahna ge pan. Lamun hayang beunghar mah tong dijual parena doang, jual jeung sawahna beunghar. Hei. Alhamdulillah. Tekadak saware sakit teh can panen kabeh mah walah. Atuh ngagunduk. Menang-menang 3 truk atuh ada ngeprik teh. Mak, kenaon mak? Cengaraan pare, urut batur, aduh teu beunang kabeh kagebot, ku emak dibawa lumayan. Kalau mun boga pare mah kan lumayan, bisa dijual. Jual ke mana mak? Jual ke mana? Rumah sakit. Jadi jual makan itu ke pare, ke tempat pare, ka ditu ka desa, ka heleran dijual memenang duit. Dijual mah ka anu boga duit tuh mak. Nyaho anu boga duit, goblok anu balangsak mah turipu aing beureun ketukeran jeung naon. Tuh satu ngajadog atuh ngapagu we bantuan aing ka dieu keun eta na. Mucingkeun sia mah. Tuh loba tuh. Mak, datang hayang mama. Hayang emam. Aing teu mawa kejo, ngalabok jarami we atuh. Iya yang mama. Nyangke mama di ditu, dahar mah di imah. Di imah, mama jeung naon mak? Di imah mah dahar aya kurupuk jeung kurupuk. Embung hayang jeung daging. Olo-olo sebayang jeung daging. Ke lamun hayang dahar jeung daging mah, urang nunggu anu maot. Ke di nu maot cok loba daging. Ilaha mak, anu maot mak. Oh nyangke can aya ayeuna mah. Sabar heula, ayeuna mah can aya nu maot. Dulu tuh mak, ilaha anu maot na mak. Sabar, banyak aing kudu baehan tetangga goblok sia. Sabar kalau anu maot mah sok loba daging, sia dahar jeung daging. Nya. Penungguan anu maot sugan ke sabar heula sugan pas sore mah aya sugan hiji mah nu maot ame sia dahar jeung daging. Hayang daging naon emang? Daging hayam mak. Daging hayam. Lamun hayang daging hayam bisa ngajedog sisi jalan. Arek naon sisi jalan mak? Ieu nya sugan aya hayang batur kageleng mobil, cokot ku sia buru-buru asakan pan bisa dahar jeung hayam. Ayo tuh mak ulah kasih si jalan kali itu mak. Apa aing keur ngeprik ieu can anggeus ho sia. Ieu can anggeus ngepikna eta. Kumaha ka meureunnan. Dina hese can diberesan. Yang mama buru kali itu kasih si jalan mak. Oke heula sisi jalan satu hidang Tuh mak, tatang si heulanya kali itu nyamanya. Mana? Ka jalan mak. Ka jalan. Nungguan hayam kageleng. Kali itu ka jalan teh ya, kali itu. Aing mah can anggeus ieu. Iya nya, kali heula kali itu nyamanya. Jung kade hati-hati leumpangna nya. Dadah mak. Dadah, Tatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goblok udah geus mah. Heula atuh leumpang teh. Musingkeun pisan kolot aing ge tok bimilu. Cama harese dipapagahanana. Ampun dah. Kade bentakna. Jung kan itu ke jalan nungguan hayam muka geleng. Aduh, nyeli mak. Nyeli lalauna bentakna leumpang da.
mata tulumpang teh sia mah tincakeun eueuh oge men layak wae tong milu pusingkeun pan labuh tengah hesekeun ieu teh goblok jahanan tatam si gara-garana aya goblok dasar si tatan aing pusingkeun boga hiji ge boga dalapan meureunan balik aing mah asal buat wae suka deui we pusing aing